Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneuh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari si Rawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan si Rawing memang luar biasanya. Mohon beuki dieu si Rawing beuki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun si Rawing Kiwari. Lah luar biasa nu mawi kadelali krim seg ayeuna mah urang teraskeun heula kumaha ieu jejer carita si Rawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Ari Untari sorana dumareuda jeung ngageleter gambaran tina hatena nu bener-bener hayang ditulungan ku si Rawing. Si Rawing neuteup ka Untari bari nyarenge seuri terus nyarita lalaunan. Nya dakang mah lain dukun nyai, teu bisa ari ngubaran nu gering mah. Nah bener geus boga kayakinan ieu nyai ieu anu jadi indung geringna teh lantaran pokalna jalma nu jahil nyaeta kuwarjit atawa ilmu celuh. Mun leres telepat Kang. Eta teh numutkeun jalma nu tiasa margipun biang teu damangna teh memang dadakan. Coba emutkeun ku Kang Rawing. Nembe oge 4 dinten teu damangna pun biang teh nanging kaayanan atau sakiripuna. Duh. Tulungan pun biang teh Kang Rawing. Kelanan. Akang ayeuna rek nanyakeun heula ngaran indung nyai teh saha? Asa teh ngaranna teh podoy akang teh asa can diwanokeun. Ibu Fatimah Kang Rawing wedana Kemis ngawitan teu damangna teh pami telepat mah dinten Senin Kang. Si Rawing unggut-unggutan bari ngitung ramo leungeunna. Nyerenge seuri deui bari nyarita lalaunan. Make jeung ngitung ramo segala rupa. Sigan heueuh ya kan teu pinter atawa bisa ngubaran. Jadi Ibu Fatimah teh wadana Kemis mimiti geuringna teh Senin nya. Atuh eta mah ninggang dipati lara kok. Ninggang dipati bisa nyai. Aduh, nyaan ya mah ya. Boga bener ilmu telu alias meragit ya. Untari leungeunna nyekelan pageuh kana leungeun si Rawing. Panyekeleungeun anu ngandung pangharepan anu kuat sangkan si Rawing bisa nulungan anu jadi indungna. Abi percanten Kang Rawing. Kang Rawing bakal tiasa ngalandongan pun biang anu ayeuna mubuh matak pika salempangeun ka ayaanana Kang. Duh, omat ulah teu ditulungan Kang. Ari keur akang mah lamun nya bisa teu neun-neun. Manya make jeung arek ngoretkeun kabisangan satadina be teu sasanggupanan teh bisi. Hayo kenyanggupan bisa cageun. Ari pek teh nu geuringna angren neumprak. Apanan meureuneun akan ciwakeun ka asupna dukun lintu penyakit matuh. Kitu teh nyai. Mangga we geda tinggalian ku Kang Rawing. Pang-pang namu pami dina wanci. Wengi sok teras-terasan jejeritan Kang. Panon ngabulilang mulan mul matak pika sieuneun. Abdi sok sieun pami ningalipun biang dina kaayaan seperti kitu. Tulungan atuh Kang Rawing. Si Rawing katingalina ngadeukeutan ka Abah Ibu Ratimah indungna Nyi Untari. Nyabak tarangna terus nyabak beheungna. Memang ari awak mah biasa-biasa we ngan panon waktu dibelelkeun ku si Rawing katingali bet geus eueuh cahayaan. Keuneun. Ayeuna akang rek nanyakeun ye ka nyai ari salila ieu kungsi gering nu ripukieun teh nyai. Nya hatina teh memeh sugala jeung sujalik aya ka dieu kungsi indung nyai gering cipuh kieu teh henteu ye. Untari gideug bari ngawalon. Teu can pernah Kang. Malihan nembe ayeuna we anu kawilang pang abotna teh. Nah tumaros kitu geuningan Kang. Nya teu atuh hayang beak Kang nanyakeun kitu. Ayolah urang ketepas deui na nyai. Ngobrolna teh bet kurang laluasa di tempat deukeut nu gering kieu mah ye. Duanana terus keluar ti jero kamar Ibu Ratimah. Muru katepas imah si banteng bulung diuk sila dihandap bari nyarande kana tembok. Wah, umaga ngawing-ngawing. Ngancingalina Nyai Nguntari bet nyedih ngitu ngeningan
Naon ngayan naon bet nyedik gitu geningan Nyai. Nyata tuh. Kunaon nyedih guys pohon jadi indung na gering teng. Bener nyaan gering ripu teng. Geus teu bisa neon-neon malah pangacian mah geus teu pancag buktina akang jeung Untari oge geus teu dipalire deui sigana teh. Untari netep pinupan harapan ka si Rawing. Teu lila terus jarita deui. Muga ulah teu ditulungan pun biang teh Kang Rawing. Margi naon hartos nabi lepas tina-tinakan Kang Subala katu Sujali pami dina waktos ayeuna bet kieu kajadianana. Komo pami pun biang dugikeun ka hanteuna mah. Teu ridho abi mah Kang. Nu matek ayeuna Kang rek ngajakan heula ngobrol ka Nyai. Jadi gering ripuna indung Nyai teh sanggeusna aya Subala jeung Sujali nya ka dieu. Tah ayeuna Kang rek nanyakeun geringna teh kungsi utah geuting teu. Edah. Akang siga dukung teng ya. Memang kantos Kang. Dina wengi kamari malah kawilang getih hirup lalambaran. Abdi teh salempang dunya teh bet asa kiamat ari manawi teh pun biang bakal teras ngantunkeun. Nya harita abdi tataros kanu tiasa nu aya di ieu lembur. Nanging kitu kasauranana dipun biang teh cenah diwarejit Kang. Anjeunna teh tiasa nulungan sareng teh margi ilmu anu mentangkeun eta kakuatan langkung hebat batan dirina. Si Banteng Bulung netep ka si Rawing bari terus nyarita. Waduh, ngarunya ngatukang ngawing-ngawing, ngulang nulungan ngulang ngagok ngatukang, anu momokon nama ngindung nanying Untari ngalang umangoge kudu ditulungan ka ngawing-ngawing. Nya lamun akang bisa nyelungan meteng, lamun teu mah nyadakang teuing atuh arikan kikieuan mah. Iraha teuing bisa ngubaran, bisa sote lamun kana tatu di jero alatan patelak ngadu kakuatan kakarakang bisa ngubaran. Napina ngapanan ka ngawing-ngawing bisa niangan pingubareunana Kang. Miraku ka ngawing teu bisa nulungan jalma ngandungeun aku misaya jalma jahat ngatawan delek Kang. Si Banteng Bulung bet milu karunyaeun sigana teh kana nasibna Untari. Nuhun Kang Rawing. Piraku we tega ka abdi ulah kagok nulungan Kang. Abdi ridho keneh dirampas ieu harta bana sareng raja kaya batan kenapa pisah sareng pun biang. Yang pami dina kayaan wajar mah teu naon-naon nanging ari dina kayaan sarupi kieu mah. Abi teu temikeun Kang, abi teu ridho Kang Rawing. Nyada Kang ge sarua bae temikeun ari kudu ningali Untari Tunggara mah. Sabab keur naon akang nulungan ngalepaskeun Nyai tina pangaruhna Subalo jeung Sujalo. Lamun ayeuna nu jadi indung angger ngalayang jiwana. Tenang Nyai tenang, ngan akang teu janggi ieu. Nyaan acan nyaho ari urusan jeung anu kieu mah Nyai. Ngan akang oge boga kayakineun eueuh deui sumber kakuatan pikeun kaayaan di alam pamenangan kajaba ti Gusti Nu Maha Suci Allah Ta'ala. Nu matak urang kudu minta tulung iwal ti ka anjeunna. Jadi ku ayeuna kitu Nyai teh ulah waka sedih. Sakuduna mah dina batin teh mantengkeun pangdoa, dina harti munteang kanu maha kawasa. Ngan pikeun katang tuan ti akang mah sigana bae moal bisa ari ngubaran ayeuna mah. Tapi kuduna teh engke ngadaguan heula meuting. Sabab jadi inget ka guru akang Ki Debleng sok ngadongeng datang nawargi teh dina wanci peuting. Jadi ku ayeuna kitu kakaran ke peuting akang bisa ningali kumaha kayan indung Nyai. Nah bener aya nu ngawejerit nu ngawargit eta mah memang gering penyakit biasa. Nya penyakit kolot gitu. Amun bener teh tela anu ngawarejit Kang Rawing tangtos tiasa Kang. Eta mah cek akang tadi urang muntang tulung we ka Zat Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daya deui anging anjeunna anging mantena anu bakal ngadamangkeun. Kusabab mang pirang-pirang penyakit mang rebu-rebu juta-juta malah teu kaitung rupana penyakit kabeh gaya ubarna. Iwal ti ajal nu ubarna menyai. Waduh, ngamun bener tetelang indung na Nyai Untari teh aya nu ngeluh
Terus kumaha cara ngubaranana Kang ngawing-ngawing? Nya cara ngubaranana mah kubar. Ngan anu leuwih ampuh mah kudu neangan sumber kakuatan anu mentangkeun eta kakuatan ilmuna. Anu saterusna urang kudu bisa meruhkeun kakuatan ilmuna anu ngirim kakuatan ka indungna Nyi Untari. Kitu teh. Nyi Untari paneuteupna ngandung kasalempangan. Sabab si Rawing bet siga nu kurang daria dina negerakeun caritanana. Kumaha kitu geuningan Kang Rawing mah bet sapatos nu kirang daria. Dina sasauran teh kumaha maksad Kang Rawing teh tiasa kunulungan pun biang Kang? Itu kira. Itu si Nyai Untari benda percayaun ke akang. Kiyo ya nyainya. Ari akang man teu bisa, ari kudu milu sedih mah. Sabab lamun urang kabeh sedih, saan rek bisa ngahubir. Ngahubir ngahibur. Maksud akang teh, tak ayeuna nya bieu akang ngomong ka tang tuanna mah kudu ke penting sabab kudu kanyahoan heula bener henteu na indung nyai kena ku jerit, berjit. Nah, itu eta teh. Ulah pedang ngadenge akang ngomong siga nu teu darian teu boga maksud nulungan indung nyai. Tenang, cek akang oge. Bener teh, Teng? Bener Kang ngawing-ngawing. Murang mah mokon-mokonna mah kudu tenang we nyai. Sabab ngamun tenang nang tukang ngawing oge bakal ngumpur nganu menting indung nyai bakal nyager deui. Miraku be Kang ngawing-ngawing teu bisa nulungan. Jadi urang mudu ngadaguan datangna boting Kang ngawing-ngawing. Yang ke penting daguanana. Ari sabab cek guru akang Kidebleng baheula kungsi ngadongeng. Datang na wajerik ewarjik masuk dina wanci peuting. Gitu tak. Sok aing mah nya nyediakeun keur akang be jeung si Anteng yo nya da beuteung ku dieu sian meureunan. Sok. Untari jadi bareubeu beureum pipina. Bet jadi kaeraan dikitukeun ku si Rawing da puguh memang tacan cai-cai acan. Kitu teh mah lantaran muka rasa gempeur meureunan, lantaran ningali kaya nu jadi indung sakitu pikasalempangeunana. Untari terus meloyong karohangan tukang. Si Rawing katingali kerung dua halis nameh tepung siga nu keur mikir. Ningali si Rawing ngahulang si Banteng Wulung terus nanya. Naon nyiga-nyiga nganu keur mikir Kang ngawing-ngawing? Wah, nyiga siga nama bakal daangan nikmat ieu mah Kang ngawing. Nikmat bedi dinya mah Teng. Cicing akang keur mikir yo, konsentrasi yo. Nya dari nying hareupan anu kieu mah terus terang be akang mah kurang pengalaman. Ngan akang boga kayakeunan, ilmu naon bae sumberna mah atawa pancerna iwalti kakuatan nu murbeng alam. Ngan mudah-mudahan be urang bisa nulungan indungna Untari. Nya momokonna mah kudu dibisakeun be Kang ngawing-ngawing. Karunya geningan nulis ngeta Nyai Untari teh Kang. Tadi ngoge ningali bae Kang Uing. Nyiga nama ngayeun nama ngeungeus ngenten nyieunun Kang. Mangamu Nyai Untari bogo-bogo ka Uing ya. His, eta seuri tong tarik teuing. Kumaha we teh di jero imah aya nu geuring. Leung lamun lalaunan seuri teh. Resep bogoh kau Nyai Untari, ulah terus masket kana hate Teng. Terus terang akang ngabejan ulah wakan nembongkeun rasa bogoh. Lamun ambewena anu henteu mere jalan bisi nyeri hate. Inget pengalaman baheula waktu ditipeng ku Nyi Narsia. Bener teu? Awewe teu sarua Teng henteu. Marukanan teh maneh mah teu nyahoeun. Aya nu kitu, aya nu kieu. Teu lila katingali Untari datang mairan opieun jeung inuman. Geus kitu terus ngarobrol di tepas imah anu pikeun Untari mah miharep sangkan si Rawing jeung si Banteng Wulung tetep aya di dinya samemeh indungna bisa cager deui pulih sabihara-bihari. Anu tangtu pikeun si Rawing mah kawilang berat oge pamenta ti Untari teh sabab dirina daek teu daek kudu ngetrukeun pangarti pikeun mulihkeun kayan indungna Untari. Sakumanu dicaritakeun ku si Rawing mangsa peuting datang ngalimpudan alam katingali kayan di jero imah pangpang namah kayan Untari bangun anu teu tenang hatena.
Peuting geus ngalimpudan alam, malah kadenge sora papaes peuting nu marengan jajah pangisi alam, pikeun ngalam atawa pikeun ngambah alam impian. Sedengkeun di tepas imah, si Rawing jeung si Banteng Bulung katut Nyi Untari katingali guntreng ngobrol lalaunan. Ya, hari abdi mangiringan we kumaha saena Kang Rawing. Nu jelas pun biang teh kedah katulungan, Kang. Janten abdi ayeuna kedah kumaha, Kang? Tak, Untari mah wayahna kudu digigireun Ibu Ratimah. Nya, jadi supaya pokoknya di tepas imah bisa jelema jahat. Nyasanya oke aya maling ka dieu, dengekeun akang bakal aya di luarnya. Nah, pokoknya abdi mangiringan. Dah, Untari, nya wayahna kudu digigireun Ibu Ratimah indung Nyai. Sedengkeun Banteng Bulung kudu ngajaga di tepas di tepas imah gitu. Ngarek naon gitu Kang ngawing-ngawing. Rek naon gitu. Yo. Awas dah. Kadenge suara anjing. 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 Ngarek naon gitu Kang ngawing-ngawing aya di luar ngatung-ngamun gitu mah nyuci Kang. Nah, makin yang nyebut kelitik segala rupa. Ulah macem-macem ya Teng ya. Akang di luar yang bisa ningali karena kayan di luarin imah. Sabab menurutkan keterangan guru Akang, upama memang aya korban kekuatan kiriman, sok aya nu datang teu beda ti sato. Aya cahaya nu bakal nuju ka lebah imah anu ditujuna. Kitu teh Teng hati. Mentong mendotot ngatu Kang ngawing-ngawing. Ngarinyo ganding dengan Kang ngawing mengarek kagak bagadang nyerangan. Ngentu ajak-ajak Kang ngawing itu ngarinyo gante. Oh, jadi merenan Kang ngawing ngarek ningali kayaannya. Nya itu ngan ulah lebat ngeusian beuteung peuting ieu mah yeuh. Pokona mah ulah wareg teuing barang dahar peuting ieu mah. Sabab urang mah sare. Engke wanci tengah peuting naon anu caritakeun ku Akang teh bakal dilaksanakeun ku kumaha ka arti teh Wing? Wing. Kumaha ka teh Banteng Bulung? Lah omon. Si Rawing ngareret ka Untari, Untari oge ungeuk bari ngabalon. Kartos Kang Rawing. Nanging pamilaras tepun biang teh aya anu ngaberjit. Kedah kumaha tindakan urang Kang Rawing? Nyari geus jelas kitu mah tang teu bae urang kudu ngayakeun tindakeun. Ngankeun bae eta mah urusanna urusan Akang. Nu penting ayeuna mah urang ulah nepikeun ka sare. Ke ayeuna Akang rek nanyakeun pugu aya anu poho teh. Bade naruskeun naon Kang Rawing? Ari Subala jeung Sujali bogan guru. Nya moal bisa boga kawani jeung kabisa kitu meureunna lamun eueuh guruna mah. Sugan Nyai nyaho saha guruna Subala jeung Sujali. Untari katingali ngahulang cukup lila. Bangun anu keur nginget-nginget ka hiji ngaran atawa kayaan, teu lila neuteub di ka si Rawing bari terus nyarita lalaunan. Ayeuna mah emut abdi teh Kang. Memang leres teu lepat Kang Subala jeung Sujali teh kagungan guru Kang. Malah kabilang jago kolot anu nurutkeun wartos mah memang elmuna oge teu aya anu mampu mapakan. Jenengan teh pamin teu lepat mah mah gabug inten. Kabilang jago kolot memang duka di mana ari ayeuna mah Kang? Sah? Mbak gabug inten? Alah, eta ngaran siga nama tukang inten meureunna nya, mun make inten segala rupa. Gila, ari eta mah mbak gabug inten teh ayeuna di mana cenah? Mawi abdi teu terang ari perkawis eta nama. Teu terang Kang Rawing. Nanging nu kakupingku abdi mah Subala sareng Sujali sok nyebat-nyebat eta jenengan kitu ta Kang? Si Banteng Bulung katingali curing hak neuteub ka si Rawing bari terus nyarita. Wah, Wing jadi kang ingetan ya Kang ngawing-ngawing. Ngamun tanya lama Kang ngawing-ngawing ngeyang waluki ngaking wing wong si ngomon. Nyena boga dulur sang guru nganu ngaranna gabug-gabug. Ngenya gabug, ngabug inten Kang. Wah,
Namun kitu mah geus nyaruang olot na ngejengaki nguing tukang ngawing-ngawing. Tah. Syukur lamun kitu mah. Aina Kang rek nanyakeun ka Anteng Ulung. Cek inget keneh teu? Inget teu? Nah eta anu ngaran Mbah Gabuk Inten teh sajabana ti boga ilmu silat. Nah bisa kana ilmu nu sejenna. Nya ieu mah bisa teu kana ilmu warjerit. Cek inget-inget teh. Si Banteng Bulung katingali ngahulang cukup lila. Malah make jeung peureum sagala rupa bangun anu keur mikir jero nakeranan. Teu lila si Banteng Bulung neuteup seukeut ka si Rawing terus nyarita deui. Wah, ngunyang nguing inget ngayeunnya maka ngawing-ngawing. Nyanehna teh ngunyang eta Mbah Gabuk Nginten teh memang bisa ngandang ilmu-ilmu gaib. Ngan ngunyang waluki ngente nerangkeun nu leuwih jelas. Nganu penting memang itu kayaanana. Tah, aya berai-beraian di geuningan ieu tah. Ieu mah kakara sawangan Akang nya. Jadi bisa bae Subala jeung Sujali minang saraya muntang akal ka guruna sangkan ngaheureuyan indung Nyai kalawan harapan engke teh kabeh harta kakayaanana nu aya di dieu jadi milik manehanna duaan. Untari harita neuteup antep ka si Rawing terus kedadi lisan. An lamun teh maknya kitu bener-bener tega jeung kaniaya Kang Subala jeung Sujali teh. Beuteum make rasa perasaan pame memang nepikeun ka kitu tinakanana teh. Geus jelas apenan ka Nyai oge henteu sirikna. Henteu sirikna hayang maehan. Rek teu kejam kumaha nu kitu. Tapi ieu mah kakara sawangan bener jeung henteu nama duka teuing ngan bisa bae sawangan Akang teh memang beneran loyo jeung kanyataan. Kumaha tunjuk teh Nyai? Ganjing. Tunjuk teu. Henteu Kang Rawing. Nambe abdi peureum teh sanesna naon mau ngabayangkeun upami pun biang dugikeun ka hanteuna alatan saya batur. Kacida nyerina panginten abdi hirup cuang cieung sorangan di ieu patempatan. Benda cuang cium. Apeun aya Akang. Apeun aya Kang Rawing. Da Kang oge daek ngabaturan Nyai atuh. Nyaan sumpah. Kelana Nyai, Akang terek nanyakeun deui kanteng yo Anteng Ulung. Nanya naon deui Kang ngawing-ngawing. Kung si Sugan eyang waluki nyaritakeun ka Anteng, di mana cicingna eta Mbah Gabuk Inten teh. Nah matuna teh di daerah atawa lemur naon tah. Sugan ieu mah kungsi nyarita ka Anteng. Sok reung deui mikir, sok mikir kenya. Memang bener caritan si Rawing. Si Banteng Bulung katingali kerung deui dua halis nameh tepung. Netep ka si Rawing gigideug terus cerita. Ngasana mah teu ngungsi ngomong di mana nyicingna. Uing teu ngacan merenang ngadenge aya di mana tangan nu ngaran Mbah Gabuk Nginten teh ka ngawing-ngawing. Nya geus atuh. Ari teu kongsi ngadenge mah. Teu kudu ngariripuh maneh mikiran anu teu bisa kapanggih laratanana. Awas lah nunutan teng. Wah, teu nguing mah lain keur ngai nundutan teh lain, Bang. Ngai teh lain nundu ka ngawing-ngawing. Ngan dia mah urat miwir engkang merenan. Dang itu ngari nguing mah lamun urat bibir ngeras ngosok ngai. Aduh, nah, ya maya si Anteng Ulung. Aduh, ampun. Nundu bateng lah. Kada yang ngomateng. Ulah nepikeun ka kasarean. Ngingetkeun sapeting jeput peting ieu mah wayahna we ulah aya nu sare. Akang bagian cicing di luar. Nyai omat engke maturan indung Nyai di jero enggonnya. Kada ulah terus nunutan lamun hayang kuat kutunu aya ubarna. Naon ubarna kitu Kang Rawing? Cobi atuh abdi wartosan supados abdi engke ulah dugikeun ka ngalengut nunutan Kang. Gampang pisan ubarna mah. Bayangkeun berupa Akang terus samat dina hate 3 kali. Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing. Abdi ulah tunduh Kang Rawing, abdi ulah tunduh. Sakit ubarna mah. Si Banteng Bulung panasaran di lamun teu milumairan caritaan teh harita ngomong deui.
meninggalnya ge nyambat ngaran ngakang Nyai. Kang Anteng, Kang Anteng, Kang Anteng, ngieu ngabdi, makanya mah ngulah nunduh itu, ngabdi sing ngulah nunduh itu Kang Anteng. Sakitu ngubar nama. Si Banteng Bulung penasaran di lamun teu milumairan caritaan teh. Atawa maca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma baksakeun kayaknya supaya ngulah nunduh. besok aya wae baru di Bandungan. Nyakon bae sakali-kalian mamandungan ulah nyirebonan, ulah nyemarangan, semarangan mandungan. Deh, mung beta mah eleta si Anteng. Atuh panon buringas marek edan meureunna ini Teng. Kahibunnya ya Kang di dia menyenya. Cek si Rawing ningali ka Untari. Anu memang harita daek-daek jadi seuri bet ngurangan rasa kasedih jeung tunggarana. Untari imut bari beureum pipina beuki nyaho ayeuna mah kana kaayaan pribadina si Rawing oge si Banteng Bulung. Oh, lain gitu Kang ngawing-ngawing. Moko-mokonya mah ngayang ngakang mah masih nyenang Nyai. Mokona ngari ngakang mah ngejeng Kang ngawing-ngawing moal nyamotong nulungan Nyai. Nyabab ngamun di nyamotong mah moal ngeunah. Nya kitu Kang ngawing. Nyangan kade calawak deui heuai ta. Lain naon Teng, sabab lamunnya indung naon tari benang ku ilmu kiriman ti batur, upama Anteng ke kasarean bisa-bisa keunakan ka Ateng. Eta Kang mah beuh ngabijaan teh. Si Banteng Bulung panon jadi buncelik netep seukeut ka si Rawing. Bari terus nyarita. Wah, nganu bener we Kang ngawing-ngawing. Ngantong sion-sion kung nguing Kang. Dimantingkeun we kung nguing ngamun ngeun kengayan nu datang Kang nguing mah. Dan nu datang teh jelema. Lain oge ilmu atuh ari katingali guluyurna jeung jentulna mah Teng. Jeung dilawanan oge lain ku jurus atuh nu kitu mah Teng. Moal bisa ku jurus. Namasina nu datang teh mbah gabug intena langsung. Jadi ngatu ngamun itu mah meureunan ngese ngalawananana Kang ngawing-ngawing. Nu mata kita mah dilawanan kudu ku bateun Teng. Dilawananana teh kudu ku bateun. Ku lemes deui. Kateuing akang oge dacan pernah ari ngalawanan nu kitu mah. Ngan kung si ngaranapan teh waktu si keling kasandingan ku Eyang Waluki aki Anteng. Jadi jelas rahasia alam teh memang loba keneh kaahenganna Teng. Lebah dia memang kajembaran atawa kaagungan anu maha kawasa. Jadi ngamun gitu mah nguing teu bisa nyares sanajan nyakeun jeung oge sang rejep ngoge teu bisa ngeta teh Kang. Nya moal bisa tuh Teng teu meunang. Ngabejaan teh bisi cilaka be akang mah. Nya ngamun gitu mah nguing nurut ka Kang ngawing-ngawing. Ngarah ngenten nundu mah moduna dibaturan ku Nguntari Kang. Siap macem-macem wae Teng mah. Apanya Nguntari mah kemit inung lagi rongon. Cicing mah di dia Anteng mah. Bet akang oge apanan di luar sorangan. Pugu dibaturan ku anu geulis betah marukanan teh. Ngahaja si Rawing terus ngajakan ngobrol supaya henteu tunduh. Sanggeusna wanci beuki karasana peuting malah hawar-hawar kadenge suara anjing nu babaung di antara suara papaes peuting anu sejena. Si Rawing terus nyarita ka Untari jeung si Banteng Bulung. Tah. Jadi ayeuna mah meujeunya geus waktuna akang kaluar ti jero imah. Anteng tetep di dieu terus nyai wayahna asup ka jeronggonnya. Kade ulah geumpun nya ya bisi aya naon-naon mah. Dina hati huntang kanu maha kawasa, ngadoa sabisa-bisa. Dari maha kawasa mah maha uninga, jeritna batin tang tu uninga. Tongkeung Nyai. Mangga Kang Rawing. Ku abdi diestokeun pisan naon rupi nu disaurkeun ame ku Kang Rawing. Mangga Kang. Wak
tos na geningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari hatur nuhun permios.